lakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman dina jalan husnul khotimah
ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna. Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan. Hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru, parahiangan bro di pantau, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara. Aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna. Nah ere kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina palang siang bener teh ngancak sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip. Waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan.
di mana ayana tingtri di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal maot mahal matak aral nya kudu dikumaha deui kudu sabar we jeung tawakal da geus kieu jaman urang tarekahan we sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun ditenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipan maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati
lain temenang boga budak rea, tapi panda gering kieu jamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang budak urang titipan maha suci, ngarawatna omah kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayana rancitakan kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua belah dua. Bacan telu. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacantel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacantel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacantel hayu silih pikadedeung, bacantel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung,
Sunda burak rakan, entong Sundalir Surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah rega barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan. Mangsana ki Sunda tandang, silih asah silih asih, teguh pancu silih asuh, ulah rek aing-aingan, ulah ngan kukur jadi omongan, prak gawekeun babarengan, lalakonkeun ku hate nu darian, mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah rega barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan. Mangsana ki Sunda tandang, silih asah silih asih, teguh pancu silih asuh, ulah rek aing-aingan, ulah ngan kukur jadi omongan, prak gawekeun babarengan, lalakonkeun ku hate nu darian, mugia Gusti marengkeun. Dangukeun ya lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, sabar we jeung tawakal. Da geus kieu jaman, urang karekahan sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu
cukup sandang pangan jeung papana gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Nah gitu. Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malingesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Ya gitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea tapi panda geuning kieu zamana berat. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina.